Wa iz qultum qul lam disukunkeun bari aya dina kalimah fiil namina naon lam fiil. Ari lam fiil teh lam anu disukunkeun aya dina kalimah fiil nya. Ari lam fiil macana kumaha? Wajib izhar, galibna wajib izhar. Kultum kan lamun alif lam mayunanta teh alif lam naon? Alif lam naon? Alif lam mayunanta? Samsiah nya. Alif lam mayunanta teh samsiah anu mana alif lam samsiah teh macana wajib kumaha? Wajib idgham. Tapi di dieu ge sami pada lam mayunanta. Kultum ngan pedah ieu mah izhar lamna dibaca henteu dibaca wa iz quttum tapi wa iz qultum kulantaran lam dina kalimah fiil namina lam fiil macana wajib izhar. Ari izhar teh jelas. Naon nu jelas teh? Macana lam sukun, lam disukunkeun dibaca na jelas nya. Kultum kahade mantul bisi kultum kul ta kul teh kenging kule tapi kultum ya. Namina lam fiil macana wajib izharnya sanajan engke dipayun aya lam fiil nu wajib idgham. Sareng qaidahna lam fiil wa azhiranna lama fi'lin mutlaqan fi nahwi qulna am wa qulna wal taqam kudu ngaizharkeun lam dina fiil qulna am qulna wal taqo eta misil. Lamun ningali huruf nama huruf samsiah sadayana oge ngan macana wajib izhar sabab lamna samemehna teu aya naonan teu aya alifan teu aya hamzahan. Dalamun aya hamzahan mah jadi alif lam samsiah. Wa iz qultum ya mim paeh mayunan iya namina naon? Mim paeh mayunan iya namina mim paeh mayunan iya namina teh tingali Qur'ana ditingali. Biasana lamun idgham sok dicirian naon? Tasdid. Didinya aya tasdid teu? Teu aya. Aya teu didinya tasdid? Henteu jadi izhar mah gunah teu kitu nya. Izhar mah teu aya gunahan. Berarti naon mim paeh mayunan iya teh? Can ingat kieu ari mim paeh teh hukuman mim paeh teh aya sabaraha? Can ingat kene sareng heula qaidahna wal mimu intas kun taji qoblal hija la alifa layyinatin lidil hija mim datang meme huruf hija lain datang meme lip elin nyata. Alah leungit jeung qaidahna
tulikeun kamu hasalasatun liman dobato ikhfa'u idghamun wa izharun faqat hukum natilu munggu nu melenggeran ikhfa idgham sareng izhar teu nyalahan. Jadi mim paeh teh hukum mim paeh teh aya sabaraha hiji? 3. Nu kahiji naon? Nu kahiji naon? Ikhfa safawi. Nu kahiji ikhfa safawi. Nomor kedua idgham mislen sogir. Nu katilu izhar sapawi. Di dieu mim paeh mayunan iya berarti salah sahiji nu tilu eta naon berarti namina? Izhar safawi. Sanes izhar ma'al gunnahnya ari nu aya ma'al gunahan mah dina hukuman nun paeh sareng tanwin. Ari ieu mah hukumanana mim paeh. Ari mim paeh mah hukumanana aya sabaraha? Aya 3 ikhfa idgham izhar. Tadi dieu kulantaran mim paeh mayunan iya teu aya tasdid teu aya gunnah maka namina teh izhar. Izharna izhar safawi. Ari izhar teh hartosna jelas. Naon nu jelas teh? Macana mim paeh teu ngangge gunnah anu panjangna 2 harkat. Ari pangna disebat sapawi peda mim teh mim teh kaluarna tina biwir 2 anu sok disebut bangsa biwir. Bahasa Arabna safawi. Disebat we izhar safawi. Sabaraha hiji hurufna izhar safawi teh? Aya sabaraha? Aya 20 genep. Tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak 2 nyaeta mim sareng ba nya. Berarti salianti mim sareng ba lebetna kana izhar sapawi. Termasuk di dieu huruf naon? Iya, termasuk di dieu huruf iya. Namina teh izhar sapawi. Ari izhar sapawi hukuman mim paeh nomor sabaraha? Nomor katilu. Sareng gerak qaidahna. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufi wasammihat katiluna izhar safawi hukumna yang harapan huruf anu sakantuna wahdar lada wawin wa fa'an tahtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Mim paeh izharkeun sing risi pisan kana wau jeung sabab padeketan. Tanu kitu teh namina izhar safawi. Ngawasna teh dijelaskeun kultum ya teu kenging dilamikeun kultum ya, tapi kultum ya langsung sabab namina izhar. Maksud izhar didinya
teu ngangge gunah anu panjangna 2 harkat.